Naon cenah jabah haji di lembur kula mah aya kolot nama tapi keluar lamun tah Jumat cilok milu wiridan eta bubudakeun ngaranna. Kolot bubudakeun. Eta teu hade teu naon eta. Ari cager mah awakna. Bubudakeun teu hade kolot. Kakasepan teu hade. Karena kula keur ka Mekah mawa yes di dieu lah. Menangan jeruk di ditu di Mekah. Mawa yes. Hello Hamzah, hello. How are you this morning? Cekula I'm fine, very well. Are you understand about jeruk? Yes, sakilo saya yesan menang eta. Are you understand? Are you want to banana? Yes. Hayang dia jauh hayang. Yes, sahoyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadal uqula ila tauhidihi wa hadaha wa awdaha adillata wahdaniyatihi wa jallaha wa abtala bi barahinil haqqi syubuhal batili wa mahaha wa sabbata kalimatal imani kama sabbatal ardo bil jibali wa arsaha wa adalla uqulal kafirin wa a'ma basairal munafiqin fa adbarat anil imani falam tujibu ibdaha asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata man arafa ma'naha wa amila zahiran wa batinan bimuqtada wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh khiyaratul khaliqati wa asqah wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladzina addu bi sunnatihi wa tamassaku bi huraha qala Allah ta'ala fi kitabih wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
anggeus asal geus alamin beh ngariung leutik geus alamin mah ngariung gede geus alamin mah pamajikan ngajuru salamet ikang talalaki budak jawabna lalaki wa alhamdulillahirabbil anggeus lamun lain ngajuru deui kayak gitu. Ieu ge anggeus nu eta mah. Ieu mah rek taram. Anggeus nu tadi ieu mah rek taram. Eta nyarita kitu nu maraheun mah hewaeun. Nu maraheun mah anjing taram anjing anggeus rek taram rek anggeus nu mantak nu hewaeun mah maraheun sehingga timbul pertanyaan naon eta Abah Haji Hamzah kitu amat kolot-kolot ngomong napi hewaeun anjing anggeus anjing taram deui ieu dan menang nyontok ti mana eta Abah Hamzah menang ngarang manehanana lain menang ngutip tina dengdengeun lain menang nyontok tina kitab ulama karena ulama mah hade lamun dicontoh malah kudu nyontoh karena ulama ya ulama nyontona ka kiai daya kiai ka ustaz daya ustaz ka santri santri ge hade dicontoh dina kitab naon eta Abah Hamzah itu kitab ulama anjing anggeus anjing tarang deui dina kitab Matan Bina ilmu sorof laju eta kitab Matan Bina gede taleutik kitabna sabaraha hargana paling ukur 10.000 perak pakot bahan Jum'ah kitab Matan Bina meh sagede pakot bahan poe Jum'ah hargana sabaraha lamun meuli eta kitab Matan Bina 15.000 perak atau 10.000 perak ya. Malah menta ge menang terus terang geura bae kakak ka imah kula nek menta kitab Matan Bina dibere ku kula hargana ge ngeun 10.000 atau 15.000 lamun dibanding jeung harga rokok Sampurna Mil jeung harga rokok Sigarelos lebih mahal kene harga rokok ketimbang harga kitab Matan tapi kunaon jelema kana rokok sakitu mahalna dibelian bae mun teu boga kuat ngahutang hutang numpuk ke ngahutang deui bae sababna geus nyaho kana pelemna rokok nu mantak mahal ge dibeli geus loba hutang ge ngahutang deui bae karena nyaho kana pelemna ngarokok nisbah kanu tukang ngarokok ieu kakula-kula beuki ngarokok pelem ieu kumaha pelemna isuk-isuk ta salat subuh diuk dina kursi dihantam ku make kopi gudai dirokokan rokok Sampurna Mil yang satu pelem itu tapi karena kitab Matan Bina jelema kadang-kadang boro-boro boga nyaho ge henteu
aya di ditu mah di lembur kula geus kolot karena kitab Matan Bina ge can nyaho. Tapi kula mah ngomongkeun ge di ditu. Naon sababna? Tacan nyahoun karena pelemna kitab Matan Bina. Tacan terang karena pelemna kitab kuning. Mangka kedaekeun meuli kitab Matan Bina. Padahal lebih mati kitab Matan Bina tinipatan ngaroko. Isuk ngaroko jam 7, jam 8 mah eta kudu ngaroko deui. Tapi kitab kuning, kitab Matan Bina terang kuari karena kitab sampai ke kiamat pahlana terus mengalir. Contohnya guru urang ya nu di Haolan. Abuya Al-Maghfur lah. Ditambahan ku kula Al-Maqbul lah. Muga dihampura ku Allah kasalahanana sareng muga ditarima amal bagusna. Al-Maghfur lah jeung Al-Maqbul lah. Ya. Iraha dihampurana di barang prak jadi jelema. Sampai ke ayeuna, sampai kangke. Karena lamun cek santri al-maghfur lah teh maghfurun kalimah isim maghfur jadi silah mausul al punten dia ka para santri ieu mah kula keur cacahan jeung para santri ya berarti jadi silah mausul al setiap isim fa'il setiap isim fa'ul jadi silah mausul al itu maknana ayat 3 hiji tuduh karena bangsa nu geus kaliwat kadua tuduh karena zaman ayeuna katilu tuduh karena zaman anu bakal itu makna alif lam anu aya dina kalimat al-maghfurlah tadi mah keur kula uluk salam malolongo beneulekeun bari ngeletak dina hate naon budak ya kiaina ge beuy atuh kadenge ku kula ge nya naon ja beuy cenah ieu mah jan ukur heula mah tadi ku keras silakan mau keras oke beuy oke atuh kadenge ku kula sanajan kula geus torek ya cari nu sabelah deui mah awas keneh ya kula bagor ngaranan beuy kana aing teu puguh-puguh karasa ieu ku kula ge atuh beuyna mah wajar bae kahiji kakarak datang kakarak datang mah di mana-mana ge tilok laju heuras beuy heula beuy heulana ge geus kebel-kebel mah nyahoan heuras cenah eta bae kula mah ari neuleuh teteh nyieun kue pasung teh atuh ja beuy mimitina mah geus kebel-kebel baja notot deh tau urusan tapi kula mau ngomong kayak pasungnya ulah ka mana ulah ieu karanan beuy segala macam kadua geus kolot geus kolot mah beuy oge lalaunan bae cret nu penting kena supaya maju kena mundur kena nu diarahan mah lain beuina ieu kena atuh sanadyan jaling harga ari nyeng soh bae mah nya mending kene beuy kena abrok-abrokan haram teu kena Kiai di luar ngadon aprak-aprakan caca di dia tapi terkena ulah meningkatkan nu beuy urang dia jadi geus kolot
Ari kolot mah kitu oge. Doang teu hayang ge ari kana eureun mah angel. Kolot eta. Doang nama doang teu hayang tapi ditungguan eureunna angel. Tingali ari poe Jumat. Poe Jumat teh urang sorok Jumat lalaki. Di dieu Jumatna poe naon? Awas lamun rebo ieu kudu ditewak ieu. Ya, tetep bae poe Jumat. Keleuyeun aki-aki salat Jumat leumpangna ge dihitungan. Doang endungan. Tapi geus beres awe salam Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus musabahat. Tilak waka kaluar nu kolot mah. Can beres mukpak-makpek mah maloka keluar. Sanajan tadina doang teu hayang. Itu kolot. Tapi kadang-kadang budak mahnya setiap urus salam keluar. Balik itu maksudnya. Naon cenah jabah haji di lembur kula mah aya kolot-kolot nama tapi keluar lamun tah Jumat cilok milu wiridan eta bubudakeun ngaranna. Kolot-kolot bubudakeun. Eta teu hade teu naon eta. Ari cager mah awakna. Bubudakeun teu hade kolot-kolot. Kakasepan teu kakasepun teu hade. Karena ieu kula geus kolot. Ari kolot rosa mata can. Kakarak umur kula 26 tahun. Leuwihna tina 50. Umur kula. Tapi wajar bae. Geus teuing masalah beui jeung henteu nu penting kenana. Mangka teteh nu hade tah. Ulah sok ngomong kieu kula mah cenah teu kabeneran ya boga salaki. Kunaon kitu teh? Beui salaki kula mah. Atuh mending keneh beui, mending keneh boga salaki beui ge. Tibatan teu boga mah gawe naon? Lumayan beui ge boga mah. Lamun aya tsunami bikeun eta. Tah tsunami bawa ka laut salaki kula tah. Jadi geruwet kula ngarokok doang. Kayaknya eta marada nyimpang setik teh wayahna. Tageus eta kitab matan bina eta manfaat alabatan ngarokok. Karena paham kiwaris sampai ke akhirat ganjaranana aya bae. Tapi ngarokok mah geus ngarokok mah ngarokok deui. Lain nyarek ngarokok lain ulah salah. Mangka al-maghfur lah. Ya. Berarti eta al-maghfur lapan maghfurun jadi silah mausul al tuduh kana mana tilu. Hiji kana zaman nu geus kaliwat. Kadua dina zaman nu kiwari. Katilu dina zaman anu bakal. Hartina moga-moga dihampura eta guru urang abdi dihawaran ku urang ieu boh kalakuan nu geus kaliwat atawa kalakuan nu kiwari atawa kalakuan nu bakal. Mana nu bakal? Ti semet kubur ka kitu dulu sadaya itu kalakuan urang bangsa. Di dunia mah moal kebal. Moal. Jarang jelemana boga umur 100 tahun leuwih jarang. Di dunia mah paling antek 80 tahun. Atawa leuwih. Tapi lamun dikubur kan itu ribuan tahun. Sehingga buyut urang ayeuna geus 100 tahun leuwih tetep di jero kubur tacan dihudangkeun ka Allah di jero kubur. Mangkana insyaallah dihampura anu bahan nu geus kaliwat, dihampura anu ayeuna, dihampura anu bakal. Urang-urang nu hirup ulanan ieu. Kalakuan urang anu geus kaliwat hayang dihampura. Kalakuan urang nu ayeuna hayang dihampura mun salah. Kalakuan urang nu kaditu hayang dihampura. Nu matak al-maghfur lah.
wa iyakun silata alfa fil mudi wa ghairihi i'maluhu qadir tudi wa kullu ma urira lismi fa'ili yutasma maf'ulin bila tafaduli. Eta keterangan santri mah terangan santri mah insyaallah ya. Hadirin kaum muslimin anu sami-sami hadir. Insyaallah guru urang Allah marhamhu Abu Ya Mansur anu ka-33 tadi ngobrol sareng putrana haolna ka-33 jalema jero kubur disarekeun ku Allah dihudangkeun ke geus poe kiamat disarekeun beres siksa kuburna mun disiksa langsung titah hees ku malaikat hees memang ke poe kiamat ku kami dihudangkeun. Nah timbul pertanyaan atuh eta mawa haji kakula Abu Yai disarekeun ku Allah rohna di jero kubur atuh ieu hal burung eueuh hartian teu katarima jahees. Nah ini perlu diantisipasi agar seperti model itu tidak bisa. Excuse me if I make mistake when I speak of the people Cigayenggeng. Are you understand about that? Yes, bisa balik doang ya sekali eta. Nah, tabah jam jahja bisa atuh gaul munguna mah. Lah. Karena kula keur ka Mekah mawa yes di dieu lah. Menangan jeruk di ditu tadi Mekah. Mawa yes. Hello Hamzah, hello. How are you this morning? Jakula I'm fine, very well. Are you understand about jeruk? Yes, sakilo saya yesan menang eta. Are you understand? Are you want to banana? Yes. Hayang dia cau hayang. Yes, sahoyaman. Masya Allah nungaran ilmu. Komo-komo ilmu agama, ilmu yes sebagai ari tenggel menangan jeruk jadi tuh Pak. Nyan. Hello Hamzah, hello. Where is your wife now? Where? Atau where di urang mah kieu. Where eta kieu di urang mah. Kieu bikang eta where. Lamun lalaki mah wer. Kok beda? Nya beda, bikang merebing. Bukan jorok, survei membuktikan. Makanya where. Kak, ngelel jeung ngolol lain deui eta. Ngelel mah leutik. Nu hadir di diuk tang ngelel ta. Contoh komo dia mah ngololnya. Rupan ngolol mah tauh dinggon kaluar kabeh. Ngelel mah henteu. Neng tet jeung nongtot lain deui. Neng tet mah lemeh. Ari dia lain geus nyebar nek nyawah nyebar. Geus jadi kakarak neng tet. He nu ka haji mah geus nongtot. Ya. Ieu naon ngomong neng tet jeung nongtot naon. Hartina sanajan sarua lafaz sarua huruf lamun salah, lamun beda makhrajna, beda harkatna, beda maknana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ari sadayana puji gaduh Allah. Tapi lamun alkamdu
logatna lain puji. Alhamdu ari belek jeung nyeri mata eta boga Allah. Karena ha dibaca kap. Beda. Jubir, juru bicara. Jubar, juru bayar. Dari bur belah dia ya. Nyahoan dan jubur. Juru buburutu. Nah, beda kudu eta kene. Mangkana haul ialah abuya teh urang hayang menang pertolongan ti abuya. Nan bisa nolong, mangga kitab ulama nyandika. Wa ayyumina bisafaatil anbiya summal ulama summa syuhada summa sairil mu'minin bijahihi aw manzilatihi indallah. Wa ayyumina jeung kudu ngimankeun eta si jalma kudu percaya bisafaatil anbiya kana pitulungna para nabi. Summal ulama tuluy pitulungna para ulama. Summa syuhada tuluy pitulungna para syuhada. Wasairil mukminin tuluy pitulungna jalma iman. Eta bisa nulungan teh ka urang. Tapi nulunganana bijahihi sesuai pangkatna masing-masing. Indallah. Nu dimaksud mah urang hayang menang sapati Kangjeng Rasul, insyaallah para nabi nu lain termasuk para alimin ulama, termasuk abuya eta ge bisa nulungan ka urang. Tapi henteu saperti Kangjeng Nabi nulunganana. Sok kula nyontokeun nya. Tadi kula timas ta salat Isya berangkat. Pramisi ka ibuna, sasalaman, nyium irung. Wajar salakina ieu naon. Yunu aya pan jelema eta nya. Sasalaman jeung batur mah diciuman, salaman jeung salakina mah dadah doang. Mangga didoakeun Kak. Datang ka Neng Nong tah. Neng Nong Citeras. Ketimu kula mana Cigoyeungeung ya. Nah, datang pitulung dijemput. Paneta nulungan ngaranna. Pikeun tujuan kula hayang ka Cigoyeungeung diwasilan kudu ngajemput tadi eta pertolongan. Ngeun eta mah nu sama dieu sesuai pangkat masing-masing. Datang ka dieu panggih jeung deungeun jeung masyarakat ditulungan deui. Jadi hari ini sadaya kudu yakin umat Islam hal ieu sangat bermanfaat. Insyaallah urang nunda saham karena abuya ilmu leuwih unggul bermanfaat. Insyaallah urang dituduhkeun jaga di poe kiamat nungturkeun abuya ka mana di bawahna urang jaga. Nu mantak ieu kuari haul eta keur nunda saham. Panggi aku kunan kula Haji Hamzah urang Pasirangrang Desa Cimoyan Kecamatan Patia Pagelaran Paneglang Abus Karangkas sababna naon ku wawuh barang nama lamun teu wawuh mah cadumu ku harap mempak moal mangkana hadirin kaum muslimin anu sami-sami hadir patut haul kudu direken najan geus disarekeun eta ahli kubur adalah bahaya ganjaran dihudangkeun ku malaikat mang hudang mang. Ieu aya ganjaran haul ti anak mamang jeung santri mamang ieu hudang. Diudangan heula ku malaikat sanajan disarekeun. Maraheun moal lamun jalma keur sare dihudangkeun rek dibere duit maraheun moal. Moal. Tapi lamun keur sare dihudangkeun rek dihutang duit maraheun moal. Aja teh nyaho. Moal marah. Kula boga lalakon keur masantren baheula Bu. Aya piket ronda ngahudangkeun subuh para santri digilir. Babaturan kula ngaran si anu moal dibejakeun ngaranna bisi anu sarua engke pajar eta. Kula dihudang oleh subuh, disepak tonggong kula. Jebet bae, hudang jah subuh ka kula. Bae cangkeng kula ditajong. Teu bisa ngalawan. Cakula iraha aing giliran ronda deui. Dicecer dia ku aing. Can ngolol leho moal dieureunna dia ku aing. Cakula atuh cangkeng ditajong ka ngomong naon. Ulah tujang tajong dia kitu ngudang-udangkeun bae.
kumaha lamun najong belah hareup dia eta jaing nu rugi mah eta ulah diarahan ku kula bagian aing ronda ngaulangan subuh awas tandean akibatna alabatan dia kana aing ke aing kana dia mah ngeun kula ngomong bocor kadenge ku kumanehna gunan manehna wanci kula ronda eueuh dinggonna pindah hesna tapi kula ndung ere disiar ka mana dia hesna koy saya ngapak ka langit ge diudag koy cek Hawa batur dia salapanan datang kana ini tewakan koy hiji-hiji sakit aing jaing malain dia lain aing cek kula ngomong dia gayanya lain karena kakai lain akhirnya dulu sadaya bagian kula ronda disiar kukul ngen berangna kula aya kolot nganteran mereka gemblong kakula biasa santri mah mau gemblong sok biasa ketan di rel-rel teh kitu dikeureut ku kula sapotong rel dikeupel ngahudangkeun eta si eta lah hesna horeng di masjid disiar ku kula ngarenengkeun meja dua manehna hes di dhuwur meja wayah subuh jadi jelema cek kula ya tewak ku kula eta suku meja balangkeun burak menaragag tajong di kukula pundukna mudang najong disepak di sukuna saseubeuna beta mah atuh ngaranna ge babales mah kudu leuwih nya hudang mana nek newak ya gemblong ya mana rehe eta ku gemblong garang teu bisa ngalawan lantaran dibere kasenangan nya gemblong ya yang mengaudangkeun ge gampang salat subuh makan gemblong tah oh cenah mana atuh ja teu ka mana-mana kan gemblong sapotong manehna teu marah teu naon dulu dalam artian insyaallah sanajan abuya disarekeun kalau atuh wanci haul mah dibere ganjaran yasin ganjaran istighosah ganjaran atuh moal kudu marah moal naon teu ngaganggu kana haul henteu insyaallah ulah ragu-ragu haul mah nah sebabna mi eling jasana bukan sedikit mungkin tidak sebanding ilmu yang dibagi-bagikeun ku abuya ka urang teu sebanding jeung urang kurang tarima ka abuya kula mah santren ilmu ditumprokkeun ku guru ka kula teu sabanding hatur nuhun kula kana guru moal sarua lah makana mudah-mudahan tahun payun haul lebih meriah tibatan ieu ya eta nu diondangna atuh sanajan lain kula ge hade bae ya citah ka dieu deui atuh saya bae nu mantak kaitan jeung ilmu manfaat ilmu mah balik dia keur kula ka Mekah where is your wife now where mana your wife istri kepunyaan kamu mana aja cek urang mah aja ari ewe dia mana Jakula si sitting on the floor with his friend. Dia sedang duduk di lantai dengan temannya. Sudah itu cekula ewe aing tuker diuk jeung babaturanna di lantai. Hello Hamzah, hello. Your wife is more by people than my wife. Jah eta ewe dia horeng alabatan ewe aing geulisna. Cekula poe ewe aing mesti menyan ngaranna. Ya. Hari sadaya ngeun teu wajib bisa bahasa Inggris henteu. Nu wajib nama bisa ngaji. Bisa ngaji wajib nama. Naon sababna? Paham kana kitab. Boroning dilakukeun kakarak paham kana kitab na geus manfaat. Aya kiai ustad bisa ngaji tapi teu ibadah, bagus. Ketimbang dek ibadah wa ilmuwan bagus keneh jalema boga ilmu tacan dipake tibatan daek make eueuh ilmuwan bagus keneh jalema cicing di imah boga duit ketimbang lempang ka pasar teu boga gawena di pasar
subbihatil ilmu bil duit bijami annakula wahidin minhuma yuzhirul gair. Disarupakeun eta ilmu kana duit dina pada bisa nenangkeun. Jelema nu boga ilmu tenang. Nu boga duit ge tenang. Sarua. Nah. Mending keneh cicing di imah boga duit, tibatan ka pasar tapi teu mawa ngadonan di pasar. Jangan ngadon nyesek-nyesek nagara pasar. Sapoe dengkek di pasar tapi teu mawa duit, ceg di padagang bako tenggeluk ngasaan bako batur. Ngagokan kana jeron dek meuli nyaan. Manakah bako nu seungit? Aya. Pelenyon. Nu banget aya. Nu sedeng aya. Datang ka lempeng bako batu. Mangrek sabaraha keureut meulina moal. Duitna ge eueuh. Dan teu maraheun pedagang bako. Cek pedagang bako anjing kesrek dia. Ari mamang urang mana kitu? Cek pedagang. Gayenggong, pamusungan. Leng ke pedagang tundun. Bangka ocrok tali tundun. Lalesotan dibulak balik. Sabaraha imang? 12.000. Nu ieu 15. Ieu nu bubuk 10.000. Nek sabaraha beungkeut moal. Duitna ge eueuh. Dua jeung pedagang tundun hewaeun teh. Atuh mending balik beurang keneh ulah tutunggueunnya. Jelema cicing di dunia teu daek ngaji, teu daek masantren, teu daek ibadah, atuh nyeret-nyeret nagara doang. Mending balik pangheulana paeh ti heula. Ruwet eta kun we ta nagara. Ceng, ieu abah ngomong kieu lah teu kereng teh ngieu henteu. Lain bisi kurang kereng manek dia bawahan deui kitu. Nah, heus bage pikiran. Ditungguan ku anak pamajikan, ne ulah ceurik sia, bapak sia keur ka pasar kiwaring kayak menang jeuh orang teu mawa. Cicing di dunia 70 tahun terek ieu teh ngaji, tungguan ku malaikat jero ku bergerak balik jakeh digojrog doang ti corona dia. Ecek malaikat. Karena ngeun nyesek-nyesek kampung doang. Teu boga kaisi nginuman cai Allah. Teu boga kawirang ngadaharan pare pamere Allah. Lamun teu ibadah, dulu sadaya. Mangkana haul kaitan jeung ilmu itu bermanfaat sanajan teh can dipake komo lamun dipake. Nyaho kana pamali-pamali mah. Nyaho ari boga ilmu mah. Kula ge keur budak nyorang. Tapi geus nyaho ka pamali. Si Sarti gelis kawanti-wanti endah maliwarna cek ulama irung bangir bibir euceuy punduk hipu puyuh mukpuk tangtak hempak naraje emas ceuli narejung saeutik kulit beheung rerenggetan amekan renghel kula bogo manehna mah henteu nanteurun takon ulangan eta ditangkeun ku kula jeung bos kalapa bae cacahanana. Ari aing teu ditari. Kenapa? Karena kulana bodoh. Ari bodoh mah eueuh pilieun. Wa'lam anna abwabal azama allati dakhala alaihi iblisun fahuwal jahlu. Kudu terang anjeun cenah panto anu molongo bae gede teu eureun-eureun paranti abus iblis adalah bodoh. Jadi bodoh eta ngarupakan hiji pintu anu iblis abus. Lah. Si Sarti ndungeun ka kula. Kena kula hayang, digoda karena bodoh, datang kula ka dukun. Dukun teh nyasarkeun. Waalaikum salam. Enan jah, beuh wa. Minta tulung kula. Naon? Kabungbulengan kula kana si Sarti. Si Sarti nadaekeun nu mantap. Gampang jeung aing mah cek dukun. Tinggal puasa bae dia 7 poe. Mimitina paenan lahir dia, doang nu nya nanyakeun kula ka indung.
Ari kula tun bo lain apanan kemis, poe kemis puasa. Saminggu muasan si Sarti. Kumaha niat nawa. Niat puasa isun inggina benjing drepon nyentah delem si Sarti maring isun. Tenget kene ka kuari eta jampen eta. Ngelet, tapi bari bodoh kulana. Daek ngagawean tapi teu boga ilmu. Pajar teu pamali. Ngelet, cek dukun dia bukana ulah kopi. Naon, rujak hasem tapi tong digulaan. Hasem kamal. Maksudna supaya hasem hariem banget dia. Nanti golopok eta. Karena bodoh pajarnya. Pesantren itulah yang bisa mengantisipasi. Saminggu kula puasa teh mules beteng bae ari magrib. Atuh ngakanan hasem bae ya. Karena bodohna. Bayangkeun beteng kosong dihantam jeung rujak kamal gulaan. Lamun lenjeunan Allah mah geus kumaha boa. Barang menang saminggu. Wah beres teangkeun ku dia itu ka imahna. Diteangkeun ku kula peuting-peuting. Haram teu nanya-nanya acan. Ngobrol bae jeung bos kalapa. Itu merean duit bae ya. Ari kula pan teu boga duit. Beuh aing menang mulas beteungna doang. Karena apa? Itulah bodoh. Oh, geus ari kitu mah. Eueuh teu daekeun. Laju kumaha dia? Kula mah ulah kitu. Ulah putus asa. Nyiar buah 2 Ramadan. Nyiar menyan sedendok kotok. Nyiar peso balati cap karpu. Nyiar kotok jago anu hideung kaletah-letahna. Bawa ka dieu. Aing ngajampean. Amprekan kula ka pasar Pagelaran nyiar buah menang. Menyan putih menang. Peso balati menang. Lebah kotok nu hideung ka letah-letahna kula nu teu menang. Kamana nyiarna coba. Pasrah wa, eueuh kula teu meunang. Kotok mah. Laju dia manggih nu belang mah manggih. Geus kongkorongok, enggeus eta bae ge hade. Atuh bare teh bae ngomong ulah ngalilir jelemanya. Ker orang bodoh cepat terpancing dengan dilirir sama orang. Pesantren itulah yang bisa untuk mengantisipasi. Menyan wajeng naon digerus ku dia dipakai bako gulung jeung daun kaung ketreken ngarokok hasepna simbeuhkeun kana beungeut si Sarti. Poh atuh ngarosan hewan ka kulanya. Kulana ge kacelekok saking ku bodona. Waduh teu kena ieu wa. Datang eueuh tenda dan kumaha dia mah salah niat dia meurla beri salahkeun mah kula-kula keneh bae. Mana hayang meunang bagian ongkos kula ka manehna. Geus aya keneh jampena ku yang dibere. Bisa turutan ku dia? Bisa. Tenget keneh ka kuari jampena ge. Jol baung datang lumpuh, mong burung datang derum, badak galak datang depa, ora dugai datang numpi, kus bungkus pamungkuskeun atina si Sarti ka awaking, memeh lempang dia ngajejak bumi 7 kali, nyepak umpak imah 12 kali. Ngariyeug imah kolong kulah didupakan enggak? Apa hubungannya si Sarti dengan umpak? Karena kitanya bodoh. Pan baheula mah umpaknya mungkin varian ieu mah teu terang. Umpak baheula mah teh mah ocrok di tajongan bae kula. Sareng lempang. Haram datang ka kuari teu ka sorang. Kenapa? Bodoh. Kumaha ku dikawin jeung jewos kalapa. Ulah mah teu kapilih cenah. Karena cek mitoana geus sanaon. Bukan minantu kasiam jah bodoh. Adan ge teu becus. Kau maca kitab. Ulah carek pan ku bapana. Oh teu beunang sangka poe ieu ge. Naik amper mending mas santren naik lempang ka kobong. Panggih di kobong tah boga ilmu. Maaf. Bukan saya seseorang, waktu muda saya wanita sungguh tertarik akan saya pada waktu itu. Nyat wajar bae budak keneh ieu.
geus kitu anu kula boga harga endung aing enggak harga, maka ilmu itu adalah harga. Para santri wayahna cuan teu bisa ngaji. Pemuda nanya ka kula, "Bah Haji, eta urang lamun hayang bisa maca kitab kuning kudu sabaraha tahun eta mondok?" Cek kula ceng minimal kudu bae 30 tahun mah. Bo, Bah Haji atuh kaburu kolot kula. Cek kula ulah ngomong kolot dia. Nan dia lamun teu mondok teu ngakolotan. Ih, ulah sok ceungeuh hirup ieu. Nan dia lamun teu mondok teu ngakolotan atuh mending bari mondok bari ngakolotan. Ulah sok ceungeuh dia. Nan bah ceungeuh, conge. Nan conge. Ceulina salesma. Mangkaning cerimet teh bisa nyingsring teu doang irung lah diatur ku hukum nu boga kumis ulah kandal teuing geura dieulisna sababna mantak teu kadonclak ku leho lamun nyingsring kandal teuing mah ngagempeng di dieu lah serot we pan eta teu raga kabeh teh ngagantung saparo eta batur kieu bae pan nah dia dong nu temahkul nu ngagantung aing malaina naon janggot sunah tapi tong lojor-lojor kenal lamun lojor teh terus ka handap nyamperkeun barayahna aturan hukum kumis sunah sasetik janggot boleh asal potong ulah lojor teuing engkena kalut jeung barayana di handap cukup ngaji mah itu ngaranna isyarah kan? Ya isyarah karena moal mungkin di model zaman ayeuna peuting kieu lah urang ngaji nu alus harina lalanjung kan kudu nu badag bae ngajina keur kieu mah nu alus moal kapulungan moal kapulungan paling hiji dua bae nu ngulungna nu nyaho bae nu teu nyaho mah moal tapi lamun nyaritakeun pahala mah kabeh insyaallah meunang. Mangkana hadirin sadaya tadi dibaca pukul ayatna. Bismillahirrahmanirrahim. Lain deui lagu kula mah. Ojo jojong bae itu mah lagu manehna ieu mah lagu kulanya. Silakan kita saing tapi saing sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Sarwakeun Allah gitu. Yang sarwa mah. Bismillahirrahmanirrahim. Belanja doang memarahan sama. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Atunya orang musabakoh kira-kira ge. Keur baheula tahun 1862 tos dongkap ke ieu kacan tos dongkap Romli moal kembal terus kan nanti lok eureun di dieu mah mbah atuh kula mandung ka dieu deui sama ti lok eureun
Pugu ngaji mah pelem teh. Pelem ka ngaji mah. Berkat menang ganjaran menang. Pelem ngaji mah salah. Jelema teh ngaji mah salah. Cenah mondok mah kula mandung atuh ngaji Quran di imah. Ya. Tuh. Intatluha khifatan min harina riladha atfatana roladha biwardiha wasihami. Intatlu lamun maca sira kabeh ha ing ya Al-Qur'an ing ayatul hakim. Baru maca. Teuing manana mah teu nyaholos tapi maca doang. Khifatan karena siheun min harina riladha tina panasna neraka anu ngagolak eta neraka. Atpata maka bisa ngareman anjeun ku maca Al-Qur'an. Seuneu lenta-lenta braka bisa leehna pareuna ku daek maca Al-Qur'an. Baca ku teteh. Malah di kobong mah dibiasakeun ku kiai. Lamun tas maghrib maca surat Yasin. Lamun tas salat Isya maca surat Waqiah. Lamun tas salat subuh surat Tabarok. Banda zuhur jeung asar bebas. Atuh urang sabisana bae. Baca Quran nya wayahna nya. Eta bisa mareman kana panas neraka. Insyaallah. Tadi yu'til hikmata wallahu bimuradi. Yu'ti masihan eta Allah. Al hikmata kana hikmat. Nan ari hikmat. Al ilman nafi'a al muaddiya ila amal. Ilmu anu manfaat anu bisa nyiptakeun kana amal saleh itu ngaranna hikmat. Lain beubeur dina cangkeng sagede bitis lain. Hikmat mah ilmu anu narik manfaat dunia akhirat itu ngaranna hikmat. Dipasikeun ku Allah kasa liman kadue wong yasau kang karep ya Allah. Dibikeunna ka jalma anu dipikarep ku Allah para santri. Jeung indung santri jeung bapana santri. Wa mayyutal hikmata sasa jalma anu dipasieun eta jalma ku hikmat ilmuna manfaat faqad khairon katsira maka pasti kabagusna loba. Buktina abuya bukti geus ya. Ti baheula barang prak jadi jelema ngome ilmu bae berkahna kabeh kakabehan. Ibnu Malik ngandika teh nya kumaha cek Ibnu Malik ngeunaan jakal eta kana ilmu wa ma yadzakaru illa ulul albab wa malan ora yadzakaru eling kecuali wong kang anduweni akal sampurna. Ngeun eta kana mondok teu hayang kabehan nu hayang ge anu boga akal sampurna. Para santri abah ngadoakeun muga-muga santri gaduh ilmu manfaat. Ditunggu ku kami ku kaum kolot. Kolot mah geus tinggal nyahidan. Terus terang tinggal nyahidan. Ngadoan pemuda. Ulah mikiran hayang boga pamajikan ulah. Geura bisakeun ilmu bikang mah pasti pada datang. Yakin tah mah. Ulah mikiran pamajikan ulah mikiran hanggera mobil ulah pinterkeun mobil laju datang. Mangga lamun pinter wakilan tuh di Cilongok. Allah marhamhu Abu Yata ya ninggal. Kadinya hayang bagawe mah. Bisa nimbulkeun ilmu jeung kasenangan lamun boga ilmu. Ya, ulah tet wayahna anak kita ke pesantren. Ulah ke pesantren. Engkena teu ngadoakeun. Sedangkan ibu sadaya roh jalma iman tiap peuting kaluhur langit. Ya. Warada anna arwahal mu'minina ta'ti fi kulli lalatin ila sami dunya wa yunadi kullu wahidin minha al-pamar. Al-pamar. Lain Indomar ya. Warada lan wis kalaku anna arwahal mu'minin apa sakuna sakabeh roh jalma iman. Roh jalma iman termasuk abuya orang iman. Ta'ti iku pada teka ieu arwah fi kulli lailatin ing dalam saban-saban wengi tekana sing pundi ila sami dunya maring langit kang katingali dening dunya
wa yunadi lan gegeroan kullu wahidin apa saban-saban sewiji mina saking arwah alfa marrotin ing 1000 balen roh guru urang, roh indung urang, roh bapak urang tiap maghrib lempang kaluhur langit nyepetan imana masing-masing ngagerokeun anak najing santri nak gegeroan 1000 kali gegeroan bapak kula jah doakeun bapak jah wayah Fatihah sabalen mah nah mangka insyaallah karena dina haul ieu aya kalimat summa irati abain watina indung bapak urang kadoakeun mangka teu sia-sia urang kabehan dulur di dieu ngayakeun haul pahamnya lamun geus paham mah eureun eta can paham teruskeun bae kayak ulah neuleuh heula karena Yeki Romli geus datang bener jam 12 kurang 8 menit sungguh mengherankan sungguh mati aku jadi penasaran mohon maaf waktu jua lah yang memisahkan kita dalam waktu dan gelombang yang sama semoga kita bisa bertemu kembali. Excuse me if I speak of the people geyeungeum hebat oge nya kolot-kolot anu teu betah kula mah eta ngomong kolot-kolot panji kuali usim tiris keleuyeur kula neangkeun ambuna penting ja tiris ieu teudeukna yang deukeut bae kitu jeung ambuna nek naon kakak kolot-kolot ka dieu dia mah ngomong kolot-kolot doang dia budak ulang ngomong kolot-kolot jadian aja ini saruannya ini sangat mengherankan dong atau yang maka di gitu dek naon hayang ngadu tonggong doang yang mah mualanan moal eta geus kasar ngadu tonggong atuh mali kabehan kage pasaran dong tak banget dia jeung banget aing pan amprok tah cek nu bikang bagor sungut bapak dia bawa amat bako perang sungut jaga bau sereh perang saing eta bako jeung sereh surser menciptakan suasana ketenangan silakan saja dengan cara apa silakan pan tenang tah ieu masalah ki ngedeng di pawon tas ngaji aya kotok asup motongkeun eta bae baralak digeber-geber kotok ku ewen jahewakan anu ngedeng bari ngomong kotok parang saing mah yang dipawon bae tu kadi itu usaha doang batur kunaon pan eta anu ngedeng hudang eta nah dia mau ngomong usaha kana kotok kana aing berarti dia mah kana kotok kula mah Allah aing ngarti adat dia makan aing mah hewa bae hudang kan kami mah kotok kali itu kajauh tuh ngoreh doang batur usaha ulah pawon bae pernah saing mana jakan anu ngedeng eta kitunya kumaha cek salakina ngomong dia sakali deui digibrikeun ku yang jagatna ge kurang ajar mending mun geulis dia kuduang rorongo kondang dia apa yang terjadi jadi kita ini harus bisa menciptakan suasana ketenangan oke? Ya pan tenang jangan bikin rumit ditunggu awas dulu di imah ku anak pamajikan lamun ka pasar teu moal duit jajal balikna lengok bageroh ku pamajikan di dunia terek ibadah ngaji jajal ke sejarah kubur dilejek ku malaikat termasuk si Hamzah waniyun malaikat mau nakir ka kula memang unuane ka kula nu bodok mah nu jaring heur mah beak neunggaran ka kula silakan luluh gue cekula bah ari abah anak masa baraha cekula salapan bo tama kiai munasabah tanya anak loba nan kitu tidak dek make calana ieu haram teu bisa ngomong kula mah di imah tong make calana ieu geus naon make calana rapat teu deuk musyawarah teu deuk satu penghematan
nya kedua bisnis leletikan sekali ada kesempatan tidak ripuh lagi udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.